Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wain kana sanajan aya naon mabda'u ilmil awal mimitina ilmu anu awal istidlalian etan lu bangsa alap dalil sama seperti perkara yukhadu anu dibantun ieu mamin qaulihi tiadawan ti musannif fi wujudi asarihi kalawan ayana tapakudrat Allah. Ibnu Athaillah sasauran mapatahan santrina santri Ibnu Athaillah teh teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab keun bising umurna teu kolot, masantren teu lila kitab teu bisa maca, asal aya kahayang nepi ka Allah. Nu aya hayang nepi ka Allah eta santri Ibnu Athaillah. Urang geus apal ayeuna mah ceuk ilmu diajengan nu sadap ku urang santri Ibnu Athaillah mah nu hayang nepi ka Allah ari urang hayang nepi ka Allah atawa henteu mun ditanya ku batur kumaha nemalan coba yakin teu hayang nepi ka Allah. Kasawah tukang tani ningali montok pare aya hayang nepi ka Allah tina ningali montok pare henteu resep sotenan kana pare montok bakal alus buahna. Daek soten tani ngarah untung tina tani, daek dagang untung tina dagang, resepna teh kana untungna lain kana wusul tepi ka Allah tina untung. Jadi resep teh kana untung. Ku Allah dibukakeun dina kauntungan dagang atawa tani sina nepi ka Allah, ari urang teu lempang nepi ka Allah lulu kuasa engkang-engkang. Apal engkang-engkang? Apa? Saumur-umur dina cai engkang-engkang teh, tapi lamun ditanya aya jero leuwih teh atawa deet, ceuk engkang-engkang duka da kuring teh can ngajaran teu leum. Tukang tani kasawa ningali montok pare sore isuk kasawana, tukang dagang ka pasar sore isuk laladang, tapi teu metak nyaho di Allah nu mere untung. Dan teu teuleum dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi, nuduhkeun Allah teh ku ayeuna asar af'al Allah kana ayana asma. Gawe Allah teh ngamontokeun kana pari itu gawe Allah asar af'al ala wujudi asma kana ayana asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun kana pari. Tukang nyadap ngadahar kana gula amis cenah nyaho asma Allah ya qadir hedat anu ngamiskeun kana gula luput eta teh teu nyaho we teu pati mikir kadinya teh dala wujudi asarihi. Tak cek di dia ya, lamun geus tepi enak lebih ke makom mah didum. Keun bae. Paing kana mabdawi ilmil awal, jeung sanajan aya mimitina ilmu anu kahiji nu suluk istilalian eta nu bangsa ngalap dalil. Dalilna Allah aya teh ieu ayeuna ayana wujud sakabeh makhlukot da ieu teh asalna eueuh jadi aya atuh barang jeunan
di mana barang jeunan aya nu nyieun nu matak ditanya ku batur sileng nyebut Allah aya naon dalilna eta ayana ieu sakali malukat itu istidlalian ngarap dalil kama yuhodu seperti perkara dicokot min qolihi tidon ki musannif biwujudil asar dala biwujudil asar nuduhkeun Allah ku wujudna tapak kudrot Allah montok pare gula amis uyah asin cabe rada itu wujud asar aya tapak bisa Allah tanggamiskeun kana gula aya tapak bisa Allah ngasinkeun kana uyah aya tapak gawe Allah ngaladakeun kana cabe itu tapak gawe kemana bukan ala wujudul asma karena ayana asma ya qadir ya murid ya alim hari orang mah bisa nyebut asma ya qadir ya murid teh bedah we dina tulisan aya asma ya qadir ya murid batur mah tina ningali metok pare ya qadir teh tina ngadahar kana gula amis ya qadir hedat nu bisa ngamiskeun kana gula nu matak dihabiskeun gula teu diladakeun naon karepna ya murid hedat nu boga karep nu matak gula diamiskeun naon karepna nguntungkeun ka tukang tangkula nguntungkeun ka tukang nyadap tapi teu salawas diuntungkeun sakapeung mah aya tukang nyadap ge dirugikeun sabab gulana teu pati payu sedang kudu aya suluhna meser gulana teu pati payu atuh nyadapna ge henteu nu teu boga tangkal kalapa ge ari daek mah nyadap bisa naik kanu batur ngan diparokeun sawareh ewang jadi capek ge gawe saeutik we ka bagianna teh mending ngebon heula ala wujudi asma'ihi ya qadir dala wujudi asma'ihi ala wujudi sifatihi nuduhkeun ku aya asma Allah ya qadir teh ayana sifat Allah kudrat ya murid teh ayana sifat Allah iradat ya alim teh ayana sifat Allah ilmu ya hayu ya hayu ayana sifat Allah hayat ayana ya sami ya basir ya mutakalimu ayana sifat Allah sama basor kalam al majidub mangkari jalma anu majidub anu majid teh nyaksina kalau wungkul makhluk mah eueuh rarasan teh madama salagina mayeng dijadihi dina majidubna itu nu majidub dijadihi dina majidubna itu anu majidub layasihu etan tesah ieu nu majidub lil masyihati kana diguruan layasihu tesah nu majidub mah lil masyihoh kana di guruan pal majdub madama pijadbihi layasihu lil masiho jeung ibnu atoila jaman nu majdub nu keur ingatan teh ka Allah wungkul teu kaparentah salat zakat puasa moal haji da majdub akal mukallafan satungtung dina majdubna layasihu lil masiho tepantas lil masih kan di guruan tepat di guruan sasorangan eta mah diadami mururihi karena henteu ngaliwat itu nu majdub alam makomati kana piang perang makom karena nu majdub teu ngaliwat kana piang perang makom nu diambah ku salikin makom mana makom tobat makom sobar
makom tawakal, makom juhud, makom haub, makom roja, makom mahabah. Tengah liwat eta ada bleng ku Allah Ta'ala nyaho di Allah we makhluk aina eueuh beda jeung anu suluk. Anu suluk mah tukang kasawah ret paremontok lempang tina paremontok teu cicingna paremontok paremontok pare teu bisa nyieun montok, montok teu bisa nyieun pare. Alo ngadamal pare jeung alo ngamontokkeun kana pare. Bisa alo ngamontokkeun kana pare, bisa pare ta montok pare. Timbul asma ya qadir, meunang asma ya qadir tina ningali montok pare. Ningali kana montok pare ngan teu lempang itung-itung engkang-engkang. Matak li aja sinara lempang yang di Allah. Sapar awal, sapar sani, sapar salis, sapar 70 tahun umur can bisa sapar awal-awal acan kaborokolot. 80 tahun umur can bisa sapar awal-awal acan. Kemana niangan ilmu supaya yang bisa sapar awal. Kadang-kadang ngaji 3 tahun ke tuh apal sapar awal, tapi mingguan aya setengah jam apal sapar awal. Naon sapar awal teh leumpang nu kahiji ka Allah. Robu hijabil kasroh an wajil wahdah. Ceuk urang Arab mah kitu. Robu hijabil kasroh ngaleungitkeun halang anu loba. Bumi, langit, eusi-eusina bulan, bentang, panongpoe, nabatat, jamadat, hayawan itu halang nu loba. Leungitkeun simubuh teh halang teh. An wajil wahdah tina ayeuna jalan hayang nepi ka Allah. Leungitkeun halang nu loba. Montok pare, koneng pare, amis gula, asin rada cabe, leungitkeun. Natak bahwa asairu ilallah lempang ka Allah lempang ka Allah min manajili nafsi tina tempat nafsu. Mana nafsu teh resep kana mentok pare, resep kana koneng pare, lempang tina ayeuna koneng pare ya qadir, tina mentok pare ya qadir, tina gula amis ya qadir. Dala biwujudi asari ala wujudi asma'ihi. Nuduhkeun kuna asar apa teh kana ayana asma, nepi kana asma, nepi kana sifat, nepi kana dat. Lempang ngaranna teh dijali ta'asuki ngaleungikeun cinta kana rupa, cinta kana sora, cinta kana rasa. Lain resep kana rupa sora jeung teh resepna ka Allah nu nyieun rupa, nyieun sora, nyieun rasa. Haji mukmin, haji Quran, aduh sorana teh, cintana teh kana resep sorana haji mukmin we. Padahal Quran nu dibacana, batu mah eusi Quran teh ta kaharti nu matak ceurik keur haji mukmin ngaji Quran. Naon sababna? Sabab inget kana pimanaeun Quran nu dibaca ku haji mukmin. Adi sawane mah seuri teh balas ngeleungisna sora haji mukmin we ngaleket teh rasa. Beda seurina ku sabab nguping kana sora haji mukmin, aya seurina ku kaharti maksud nu dibaca ku haji mukmin sabab Quran teh cenah bejana. Ibnu Abbas nerangkeun eusina Quran, kabeh eusina teh 8 bagian. Jadi eusi Quran teh 30 juz, 6.000, 600, 60 ayat 8 bagian. Hiji sabagian ayat-ayat amar 1000 ayat, sabagian ayat-ayat nahi 1000 ayat, sabagian ayat-ayat wa'ad 1000 ayat, sabagian 1000 ayat-ayat wa'id 1000 ayat. Opat rupa teh 4000 ditambah ku ayat ikhbar 1000, amsal 1000, 6.000 ditambah ku
nyaritakeun halal jeung haram 500 genep 1.500 ditambah aku nase jeung mansu 100 jadi genep 1.600 ditambah dikir doa tahmid istighfar genep 10 genep dijumlahkeun we tah eusi Quran teh genep 1.600 genep 10 genep ayat kaharti eta nu maca Quran loba teh seuri eta hati da kaharti sih aya nu seuri teh eta mengeunah enak ngupingkeun sorana we parupa dan nu macana ge aya ngabejakeun eusi Quran aya ngabejakeun sora kuring ye ngeunah mun maca Quran beda hayang kasebut ku batur sora kuring ngeunah tanu majdub mah teu inget enak kadinya madama pijadi satungtungna majdubna laya saut teu pantes lima sioti kana di guruan jadi urang teh mau ngaguru kanu majdub mah teu meunang diadami mururihi karana teu ngaliwat nu majdub mah lama komati kana makomna karena majdub mah teu ngalangkung makom tobat makom sobar makom tawakal makom juhud makom haub makom roja jeung satuluyna nu salapan teu ngaliwat kana makom eta da geung teu eling ayeuna ka Allah wungkul pamaripatihi jeung teu aya maripata itu majdub bigawa ilin nufusi kana piamang tipu daya nafsu jeung teu aya ayeuna nyahonan nu majdub kana tipu daya nafsu naon sababna listigolihi karena katungkul majdub dihalikan tingkah itu majdub karena katungkul ku tingkahna mana ingat ka Allah wungkul anah hali gerihi jauh tina tingkah lian itu maju jauh tina tingkah lian itu maju teu inget ka tingkah batur beda jeung nusuluk mah makom anu diambah nu kahiji makom tobat kan urang aikeun istisqa geus ya istighfar istighfar itu sina dinu panas ngahaja gitu teh supaya aya cukerina istighfar kan istighfar minta pangapura tina dosa nu mana asa teu boga dosa nya asa teu boga dosa tapi karek istighfar teh susah istighfaran dosa nu mana asa teu boga dosa eta jalma nu teu boga dosa tukang doraka temu urang boga rasa tara dosa eta tukang doraka dan hidup muruput dosa batal wudu naon sabda teu boga wudu tadina tukang doraka mah tukang saji dosa tukang doraka padahal mah ningali kana montok pare teu eling kalau ngamontok kana dorakana leuwih gede daripada maling-muling maling-muling ditewak enak ku polisi asup ke kantor deui sok tanya mang geuning mang libui eta teh rumah sasalah maling-muling tuh rumah sasalah ari jalma nempuh motok pare teu eling ka Allah kita istighfaran doraka teu eling ka Allah asa teu boga dosa kumaha istighfarna asa teu boga dosa batur mah ku nempuh motok pare teu eling ka doraka ngadahar kana gula amis teu eling ka Allah eta teh dorakana gede angot jam 8 Isa masih kan diluhurun tengkal kalapa kan tahar kana gula amis teling kalau doraka angot diluhur tengkal kalapa teling kalau sholat kama an-nasalika saperti zaman nusuluk cara saperti zaman nusuluk lam yasil anu teu tepi tu salik ila darajatil musahadati kana darajat musahadah di mana teu nepi ka darajat musahadah darajat musahadah teh nyaksi ayeuna ka Allah ditajali karena tajali ka Allah
paya salahu teu pantes disalik lil masyati kana di guruan nu suluk ge di macan tepi ka derajat musyahadah teu pantes di guruan nu suluk teh kakara ayeuna dina makom tobat can tepi kana makom sobar-sobar acan imah tepi kana makom sobar mah diuji ku Allah tapae sapina teh teugem keur pae sapi teh tenang we tinggalin sholat berjamaah mah sarokaat teu bisa saren pika subuh pae sapi mah teu geumpeur malah atuh moal kusi ngarit da pae sapi nah tuh eta teh karcis kasawarga tukang rasul mandahaba man kana dihabul mali ahwanu min poti sholatin jamaatan waidatan sajama leungit sapina moningna leungit paeh rasana leuwih dingin daripada tinggalin sholat bar jamaah sarokaat tibra we paeh sapi teh seupeut tinggi sare teu nyari-nyari kadang-kadang subuh beurang gitu lamun tinggalin sholat berjamaah lohor tinggalin sholat berjamaah sarokaat eta mah gelisah nepi ka subuh teu bisa sare gitu teh geus ngajaran kitu encan malah ngahaja batur komat teh nyeungeutkeun udud di samsu tah salikin nu can tepi ka derajat musyahadah teu sah dunlil masyati kana di guruan linaksihi karena kurang sisali karena nu suluk eta kurang pengalaman can tepi ka nyaho musyahadah wa innama sholaha wallaha bisawab dina naonnya wal firqatun najiyah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal firqatun najiyah ari papantan anu salamet nu bakal salamet al-baidu nu bodas al-Muhammadiyah nu bangsa Kangjeng Nabi Muhammad wa tariqun naqiyah jeung perjalanan nu bersih walaha jeung terkena itu firqon najiyah teh adohiru ayadohir yusama di ngaranan ieu teh bisyariatikan syariat anu disebutkeun eta dohir teh syariat siratan kana jalan lil amati ka anu umum waria wa batinun jeung anu batin yusama di ngaran batin lebih torikoti kalan toreka minhajan kana jalan dilkhosoti kan khusus dina ieu kitab nyaritakeun firqatun najiyah umat Kangjeng Rasul teh nu 73 golongan aya sagolongan firqatun najiyah eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah ahli laku Kangjeng Rasul wal jamaah diturutan ku para sahabat
anu 72 mah eta ge sarua ngakukeun eta kuring bener malah pang bener-bener kuring cek syariat. Anu 72 teh dihitung ku para ulama dikumpulkeun aya nu asup kana golongan Mu'tazilah, aya nu asup kana golongan Syiah, aya nu asup kana golongan Khawarij, aya Murji'ah, aya Najariyah, aya Jabariyah jeung Mujasimah. 7 golongan. Tapi nu 7 teh eta teh Mu'tazilah 20, Syiah 22, Khawarij 20, 62. Ditambah ku Murji'ah 5 jadi 67. Ditambah ku Najariyah 3 jadi 70. Ditambah we ku ayeuna Jabariyah hiji, Mujasimah hiji jadi 72. Tah aya kitabna anu naliti hijina 72. Ngan urang mah kara apal lain anu 72 jadi 7 golongan ge leuheung meusan ke aya panasaran. Ieu anu Mu'tazilah 20 teh saha hijina? Aya Mu'tazilah Jaidiyah. Da Jaid nu mawana Jaidiyah we. Aya Mang Kamil Kamiliyah tah. Itu kumanu mawana golongan eta. Imam Asy'ari jeung Maturidiyah anu ngabelung dina golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mimitina mah Imam Asy'ari ge baheulana Mu'tazilah. Naon sababna? Bapa terena gegedung Mu'tazilah. Manehanana jadi anak tere tah ceuk bapana kitu. Miluh ka kolotna. Biasa jadi Mu'tazilah. Tah. Ngadila-lila mikir jeung Imam Asy'ari teh. Terus umuran aya Imam Asy'ari kaharti ieu mah golongan Mu'tazilah, kholidan pian neraka. Kuring rek ngabejakeun paham kuring Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah Masjid Negara Basra. Naangtung manehanna pudieu. Jeung Imam Asy'ari kuring bareto teh ye teh cicingna golongan Mu'tazilah milu jeung bapa tere. Ayeuna geus kaharti golongan Mu'tazilah teh sasar eta teh bapa tere kuring sasar. Kuring ge ilmu nu bareto moal dipake deui tah dipiceun saperti miceun baju ieu porosotkeun bajuna dipangpengkeun moal dipake deui tah. Tu Imam Asy'ari teh. Masa tiap nyebutkeun Ahli Sunnah wal Jamaah ta eta teh ka Imam Asy'ari jeung Maturidiyah kitu. Maturidiyah jeung Asy'ari eta teh Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam anu opat teh eta teh Ahli Sunnah wal Jamaah. Na firqatun najiyah disebutna al-baidau anu bodas, al-Muhammadiyah anu bangsa Kangjeng Nabi Muhammad. Wa tariqatun nakiyah jeung tarekat nakiyah disebut walaha dohirun ta eta teh kana golongan najiyah mah aya dohir yusama syariatan di ngaranan dohir teh syariat salat zakat puasa mung haji syariat. Inna sholati wa nusuki lisana, tapi dina hatena lain inna sholatisnya salat abdi wa nusuki ibadah abdi. Abdiku Allah dibisakeun salat, abdiku Allah dibisakeun ibadah. Pu Allah ngabisakeun abdi teh lain abdi dia kudu bisa. Dilamati pikeun ayeuna umum syariat teh wal batinun jeung anu batin. Rusima anu disebutkeun eta batin teh bitoriqati kan torekat. Ku torekat jadi syariat, torekat syariat dawahir, torekat domair, minhajan kana jalan. Ni khosati pikeun kan khusus ta. Wal khosatu jeung bersih. Khosat ditangtukeun ieu kholisot teh bersih teh diragikoti kana hakikat. Bersih ka Allah wungkul.
Tan di mana-mana geus rasa kuala wungkul teh bersih pagawean teh pagawean kuring teh teu dia kuring tapi Allah ngagawekeun kuring mirojan mi'raj ngaranna teh disebut teh mi'raj. Jadi keur contoh mah Cibantar mah kalapa we geus ngaji teh kana kalapa we ngaji mah tukang boga kalapa ge lantan teu ngaji nyaho kalapa we padahal dina kalapa teh pangna aya mahal teh karena aya naon dina kalapa teh dipikir ku batu dieu ngarang kalapa teh pan aya tapas jeung aya bato aya eusina dina kalapa teh mun diparu eta kalapa eusina diperes ditaheur jadi minyak tah nu mahal teh minyak di jero kalapa ngan lamun aya dibobok kalapana minyakna aya jalan tepi kana minyak piceun heula tapas jeung batokna diparud kalapana diperes ditaheur engkena jadi minyak tah eta teh hakikat minyak teh ku Allah dijadikeun jalan eta tah lamun ayeuna eta minyak dipake aya sesana sok naon disebutna teh jalan tah jalan dituduhkeun ku minyak urut make ngan teu ngarti urang jalan tah we teu kaharti tah jalan dituduhkeun hakikat mi'rojan ta mi'raj ngaranna mata naik telin asur-asur ka langit disangka we Kang Rasul mi'raj naik ka langit asrod gitu kok kan tanggal kalapa lain gitu nu katingali aya montok pare ditaikeun pe yakodir naik eta teh tina montok pare teh pikana asma yakodir tina asma teh pikana sifat kudrot tina sifat teh pikana data itu naik ngaranna teh itu tina asrodan ayeuna kos naik tara aja dia khosotika nu tangtu kan khusus ta mi'raj mah khusus di ahli hakikat ahli dohir mah sholat teh dilakukan ku jasa nu ieu ahli dohir eta urang mah cukup ku dohir geus heulaanan dohir mah hitung budak batak batur migawe kana syariat tawahir ta urangnya nurutan cara syariat cara batur tak cek Kanjeng Rasul teh sallu kama ra'aitu ra'aita usolli salat merasa kabeh seperti salat kuring salat kaula ini salat Kanjeng Rasul nyontohan aya ka urang zuhur 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat tah subuh 2 rakaat itu salat nah di mana-mana urang geus salat kontrol tah salat teh ka mana salat kuring teh urang mah assalamualaikum leos kontrol heula rakaat kahiji ka mana ingatan teh kadua ka mana katilu ka mana lamun rakaat kahiji ka sawah kadua ka kebon katilu ka pasar kaopat ka pasir lain salat eta mah sumadarhum fi hodimil abun keur salat teh ingetna di sawah keur ulin eta mah sisi lapang mah tuh pal awalu wallahu a'lam bishawab.